itu nyaho keistimewaan Allah, tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sanggeut adzan madzan waktu datang jem make nu mahal jem mahal bede di jam lagi mahal jengkol mah eleh tapi karena sholat tadi perhatikan eta jam jang naon jam teh jang ngatur waktu sholat asal geus tara sholat siap tara waktu sholat tah eta ngaranna jam manfaat ieu mah jam dipapake sholat henteu eta inget ka abah kula almarhum kula cicing be waktu sholat zuhur teh aju untuk berjamaah aju abah beres turun sholat teh kula masih kena diuk bae datang dijiwir bae sia make jam teu make bae ai teh jam naon emang kunaon gitu sia geus sholat tancam waduh wah aing dijiwir kieu bae ya eta jam teh dipapake teh jang sholat cenah waduh heubah tuh tuh mantak inget bae tetangga kuari tuh buka kartu bae gula dah aduh antak kuari sok diomong-omong eta baheula bau panas dijiwir lantaran haji pendim nu ngajiwir atuh teu berjamaah tetangga kuari jadi ieu teh balas dijiwir galak apa baheula galak jadi ka jam-jam dibawa ku jana sia dipamulikeun jam ku aing cenah teh jangan atur salat dipake bae salat henteu tadi teh jam dibantikeun ku aing ye ulah tuh bah galak apa wasit kuarina nu teh kula sok ngomong gitu jam dipake berjamaah ti lo deres mesti salat keneh mah ieu teu berarti salat aja eta jam jang naon jang naon ayo tuh yang keren sakeuneut emangnya nama ti heula ka ditu meureun Masya Allah ya. Makrifat data gadinya syariat